Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun dina milari milik rezekina kahatut dibarokahkeun amin. Urang lajengkeun deui carita Sunda dina judul Koalisi Kampung Salak bagian kedua. Mangga kasadayana caraketan. Peuting harita di lembur kampung Salak. Lembur teh kampungnya. Hiji peuting di lembur Salak atau di kampung Salak. Di ruangan tengah di imahna paguntur dua orang lalaki kolot kira-kira tengah tubuh Payus jeung paguntur diuk we tenang yang harupan Cep Atip jika nu teu malire. Cep Atip samang-samangsa dititah ngadongeng nyaritakeun kajadian saneunehna ku Payus teh. Bari nyesep kana rokokna Cep Atip satuluina nyarita. Tupi waktu angkat bapak abdi teh sapertos biasana we kitu tanya. Enjing-enjing ngan harita teh rada hujan kitu tah. Rada geuningan ayeuna mah besok musim hujan wae. Malahan mah naon teh lompatan we biasa kitu tah. Tuh semua tah sok we sing tenang we caritana. Nah, siap-siap atawa tataharna mah sakumaha ilaharna we kitu nya aya barang-barang anu dicanak. Sarupaning angwan gitu tah sareng naonnya kadaharan anu bade dicanak ka lembur. Terus kumaha tah sok tenang we sing tenang caritana. Pami di jalan mah nya kitu we sabiasana ke. Ari nu jadi supir saha eta teh? Si Agus Pak. Eta teh mobil make mobil kere eta nya. Anu eta nu plat warna teh warna biru kolot eta nu dipayunun bubina eta. Mohon. Eta teh mobil teh kaasup geus kolot dibawa ka kotanya. Nah, dicanak nama ku Kang Agus gitu, ku si Agus. Wih heula tah si Agus teh sabab naonnya sabari wawartos jadi si Agus mah wih heula ka lembur samingon tah sakantenan meureunana yang abdi sareng rerencangan nu sanes nya sakantenan we meureunana barang canak anu ti daya kitu tah Pak. Sabar ulang na mobil teh tah. Pami na mobil mah abdi panginten aya deui Kang Irfan sareng deui Kang Coki tah Pak. Sareng abdi panginten sareng si Agus janten nama aya opatan Pak. Ari eta teh meureunana Coki jeung Irfan mah kaasup korban oge nya paguntur. Leres jadi korban oge. Terus kumaha caritana? Nah, aya kejadian aneh di tengah jalan atawa aya hiji perkara anu nyurigakeun gitu tah. Bisi dibawa di kota mula gitu tah. Pami ningali kana nu kitu nama teu katingali nama teu aya naon sabab sailaharna we di perjalanan gitu tah. Lamun ieu mah nya kitu we di perjalanan kumaha ari jadi supir teh pan si Cep Agusnya. Ari ujang eta di mana tah? Ari kuring mah calik teh dipengker sareng Kang Coki. Kang Irfan mah dipayun sareng si Agus tah. Gitu. Terus kumaha. Sugan mah di jalan aya nu nyurigakeun kitu tah. Aya nu nyurigakeun mah teu Kang. Eta pernah urun teh sugan di jalan kitu atawa naon. Lirean mah kantos. Pami telepat mah pas siang gitu tah. Badan tepan tuhur. Sakan teman ngisi bensin gitu tah di pom bensin. Terus aya kejadian nyurigakeun. Teu Kang. Malahan teh barang pesen naon ngan ukur KWC sareng nya kamu salah we ngandoan tepan tuhur
Teras dia lebat deui we tah ka mobil. Angkat deui we sakumaha biasana. Sok atuh terus kumaha teh caritana tah tidinya ti pom bensin teh. Ti pom bensin mah nya biasa we lebat tah ka ieu ka tol. Malahan mah samang-samang sawaktos asar teh bisa keluar ti tol teras deui nya ka jalan we ka dieu. Ngamu saatosna waktos asar kinten tah netepan di pertigaan di masjid eta di kaum geuningan Pak. Masjid pertigaan eta anu di dieu mohon anu bade ka gang kalabat ka dieu ka kampung Salak. Tadi dinya teh sate acan diteraskeun perjalanan teh ka toko heula ieu ning ka toko anu osok ieu ning marat-marat kita mart kitu. Kita mart tidinya anu deket masjid kaum mohon naon taruh di peser tidinya kitu we sabiasana abdi teh meser kopi panginten abdi mah hoyong sareng eta mie instan kitu tah Pak sareng deui nu sanesna meser ka daharan malahan mah si Agus mah cenah hayang meser eta sagala rupa tah hayang meser ka maman ciki-ciki anu kalaritu geuningan ka ngaraina cenah. Tah tidinya teh papenak oge sareng saha tadi teh Kang Dadang. Kang Dadang. Saha si Dadang teh? Eta rerencangan rerencangan Kang Agus oge rerencangan abdi oge gitu tah. Ari abdi mah teu rerencangan maksud teh ngan ada kenal gitu. Dadang mana ieu teh? Dadang urang kampung Salak atawa Dadang mana? Anu dinyana di ieu ning di kampung Cipicung Kang Pak. Si Dadang eta anu bisaan main bola na nya anu jangkung alit gini kan. Milu jadi dia teh mohon ngiringan ti eta teh sabab anjeunna teh kalarasan nuju balanya oge di dieu teh di toko gitu tah sareng deui sakantenan we jadi pan sa jalurnya jalan teh ka dieu gitu tah jadi diajakan ngiring tah ti toko kita mart eta mah panginten jadi na mobil teh aya 5an kata mihan ku Kang Dadang teh apa lu arek eta arek kabian tah si Agus jenata gitu tah terangan malihan mah ternyata ngobrol gitu we diobrolkeun geuning anu samang-samang sawaktos ke alit gitu tah malahan mah karep cenah anjeunna teh arek hayang ngiring oge ieu naon teh ngiringan seserahan oke teruskeun hari gitu kala hari tadi isu kira-kira aya eta tah si Dadang eta Pak Guntur wow teu Dadang anu janggung begang resep main bola mun teu salah mah eta teh anakna Nini Asih teh hanya eta teh nya anu sok ngurut kitu tah eta beureun bangunan eta anu di belah dinya mah anu janggung begang sok resep main bola mah nya eta istilah nama anakna Nini Asih nu tukang urut kitu tah eta beuneurannya juga eta bener eta Dadang eta jang atip pami telapatna mohon da ari kabumina si Dadang mah kuring oge kantos gitu tah nuju bareto teh istirahat main bola gitu tah nyimpang heula hari itu mah sareng si Agus oge gitu biasa we nuju alarit keneh gitu tah tidinya teh kuring teh terang gitu tah yan ieu umi na si Dadang teh osok ngurut gitu tah pami tempat nanya ari nami nama abdi teh kira-kira uning atah apa ngan pami tempat mohon osok aya ngurut gitu tah sabab aya rerencangan hari tage anu misalah gitu nuju main bola di landongan teh gitu diurut ku indungna si Dadang nya eta ku masih sugan eta gitu menurut eta tah terus kumaha caritana geus didinya teh ngilu tika mana tah tika imana atawa tika dieu tika kampung Salak dieu tah satos eta mah Pak ari si Dadang mah kasimpangan atawa kagang anu kabumina geuningan sabab bumina mah dipalih jelo geuningan pantah anjeunna mah liren we eta di bumina iraha teh eta teh waktuna tah kentan
pada maghrib bangun teh atawa pas maghrib sabab kantos tah si dadang oge na bisa lariren gitu tah bilih bade iya cenah ngadon netepan maghrib lah tapi ku si Agus teh kapalang cenah kapameng da sakedap deui tibang nyaeta meuntas teh bener ka dieu da tatangaan pan sareng lemur ci eta mah ci picung mah pada 15 menit mobil mah eta teh nya wajar we terus kumaha tah bau geus balik kitu nya diteraskeun we mobil mah kitunya angkat deui we kitu si dadang mah paginten naon teh lambat teh ka bunina terus tah sanggeus gitu kumaha tah di geus di imah kumaha tah di geus imah nya di bumi mah sakumaha biasana mung harita teh abdi mah tos karaos tegareunah ieu awak pak da bangun teh lebat angin oge sabab kahujanan panginten cabana mobil deui sareng sok kitu we upami na mobil teh osok kitu geuningan osok asup angin mabok panginten na mobil teh tah saatosna abdi naon teh ieu geuningan maca tahlil kitu nya doa ngadoa kitu saterasna mah kuring teh ieu we naon teh da karaos tegareunah kitu awak teh paranas atau ieu malabuh pak ingat deui abdi teh pak ku Kang Coki teh di ieu di urutan bunuk teh malahan mah dipanggerokeun sagala rupa di kamar teh atos maca tahlil teh da asup angin meureunan malahan mah ku Kang Irfan teh dipasihan obat pak tapi Kang Irfan mah jeung Kang Coki na ayeuna geus teu aya tidinya Cep Atip teu kebat nyaritana segruk heula manehanana teh ceurik anu bangun rasa ditahan sabab manehanana teh ngarasa ari sifat lalaki mah piraku cenah kudu teu kagamelinaan dina ceurik tapi manehanana teu katahan sabab karasa pisan kanyaah dua sobatna sanajan saluhureun nyaeta Kang Coki jeung Ka Irfan teh anu bebelaan cenah ngubaran sakumaha biasana dina kayaan lamun si Atip keur karasa gering malihan mah teh pak pami di Padamelar oge Kang Irfan jeung Kang Coki teh kabeh teh osok pami kitu aya naon ya kaperyogian atawa nuju teu damang kitu osok ku Kang Coki sareng Kang Agus si Agus kitu tah silibelean we kitu pak pami di Padamelan oge kitu tah opatan abdi teh katakan abdi teh Kang Coki Kang Irfan jeung si Agus teh geus asa-asa pak lain ukur sobat unggul tapi geus jika urang teh naon nya dulur patuh hiris kitu ka pak ngadenge carita ti si Atip saperti kitu Pak Guntur jeung Pak Ius teu miropea jika nu ngantep cenah mudalkeun kana eusi hate jang Atip bangun anu bener-bener ngarasa sedih jeung ngarasakeun perasaanana nu kagagas meureun inget kanu jadi sobat-sobatna nu ayeuna geus tilaredunya ningali kana kajadian seperti kitu Pak Ius jeung Pak Guntur silih leret tapi katingali duanana malah likir meureun moal mungkin ieu Cep Atip ngalakukeun hal-hal anu teu diharepkeun komo teh kamalastrakeun anu jadi sobatna sanajan bari kitu ari kacurigaan mah tetep nyantel ti duanana tapi ningali kana sikap Cep Atip anu bangun benar-benar dina sedihna kagagas inget ka sobat-sobatna kana benar-benar ieu Cep Atip teh lain anu jadi nu jahatna Guntur eta perkara gering teh urang tulikeun lawe ya ku kuring ya perkara gering emang kasaksian ku bapak oge eta teh sabab ti naonnya kuring da ngiluan ieu ngiluan naon harita teh ngiluan maca tahlil kitu tah mang macakeun doa syukuran cenah Pak Dirga teh kaisukadana minta pangdoa pangrojong teh sarerea supaya salamet berkah salamet kuring oge da kaasup tatangga
komo lamun teu kaalaman kebon salak mata bakana kudu kateh nyo eta imana padirga teh ngan kulantaran ieu we hieum ku kebon salak jadi we kapisahkeun ku kebon salak ka asup tatangga oge pangdekeutna kasarang ku kebon salak unggul terus kumaha tah pas baca tahlilan teh tika bari nungguan ieu cepati pieu nu masih kenehkeun kebaelah antep eta mah da kumaha atuh meureunana kasobat ngaranna oge ceuk Payus jika anu ngaregreugeun oge namahan karegreg ka Cep Atip paguntur satuluyna nyarita deui tah bener eta katingali ku kuring teh yen ieu Cep Atip teh geus maca tahlil mah asup ka kamar aya nama jadi kapi beungeut katempo deui kitu tah bulak-balikna eta nu disebutkeun Jang Coki jeung Jang Irfan cakah sigina mang neangankeun ubar malahan mah mun teu salah mah ku si Agus oge tah meuli ubarna teh ngan diulag tah ku bapakna mun teu salah mah ulah cenah sabab keur hujan harita teh jeung bisi capek malahan mah dipanggulikeun mun teu salah mah ku adina kitu tah nu panengah eta tah kitu jadi kadenge keneh we eta tah padirga teh ngaomat-omatan ka kuring cenah kade cenah bari heureuy geuningan kade cenah kaberangan ka kuring teh sabab kuring teh cicing di imah teh sorangan cenah kitu tah sabab ge cece jadi keamanan cenah pan beureunan arek tina nganterkeun kawinan teh kudu jadi panghareupna ieu kade tika kaberangan kitu pok depok deui eta teh ingat we kuring teh lain eta ari pas kanyawan eta anjeun di mana gutur nya kuring teh pas pisan kaluar di imah we arek imah ka padirga arek kareta rek ngilu nganteur kawinana almarhum si Agus nganteur eta kadenge tah koko dititirkeun nya gura-gura we kuring teh nyampeurkeun ka gardu sanggeus kitu mah langsung we buru ka imahna padirga sabab teu nya teh loba jalma cenah ti imahna padirga aya kapapatenan kitu tah tidinya mah kitu we aduh nya eta ku aya-aya kudu nama meureunana jadi waktu anu ngabagiakeun ujung anu dianti-anti tapi geuningan aya kejadian saperti kieu geuna eta mah ceuk Payus deui ari eta kejadian di isu kumaha eta Jang Atip kumaha tah si Latif alias Cep Atip teh satuluyna ditanya saperti kitu nyarita deui nya kuring teh tidinya mah ti atas nginum ubar mah nya disarekeun we da teh garerenah kitu Pak satos kitu mah kuring teh disarekeun lilir teh nya tos rame-rame we di luar panjang ki abdi teh tos bade siap-siap bade angkat eta teh asa serahan pas dibuka panto teh geuningan 7.000 seueur anu eta 20.000 terus kapapatenan tapi kuring teh kumaha tuh Pak da kuring teh terang naon saterasna deui lamun dicarioskeun mah sobat abdi sareng deui kaasup oge ku abdi geus dianggap dulur patuhili sareng si Agus sareng sanesna teh jadi korban oge tah Pak saturu sejanana Pak ceuk Cep Atip rakuk deui manehna teh ceurik bangun nu teu katahan pisan geus atuh tong bari curi kitukeun nyari sedih mah sedih wajar tapi aya nu beureunan ulah kamalinan ke paguntur ari anu mimiti nganyawankeun saha tah eta di nganyawankeun di imah eta di kejadian teh ditanya saperti kitu paguntur satuluyna nyarita ari anu nganyawankeun mimiti nama eta teh palebe sareng deui ki aduh kitar mah sabab kitar mah teh nyawa sorangan sok pangriweuhna geuningan sok jadi sesepuh lamun dina karyaan arek nganterkeun kawin komo arek lebe mapan osok jadi pamuka acara rek seserahan osok jadi wawakil ti pihak lalaki pan geuningan tah bejana
Ti palebe mah malah disamper oge harita teh mun teu salah mah cenah. Ku kitar mah teh duaan we cenah ari dit kadinya. Ari kelebay mah nah naringakeun heula cenah kana mobil tah. Sabab cenah teh rek dipake acara kawinan teh ya. Hari kita mama asup ka jero sabab cenah karasa jembling. Tadi dinyambereun 2000 mah gitu. Lamun gitu mah eta tos tampi katerangan tah ti palebe jeung ki gitar mah. Hari katerangan mah seperti kayak urang baca raya dina buku notas ya. Ceuk Pak Guntur bari manehna teh geus seual cenah ngaluarkeun buku catatanana. Hasil tina panaruntikan samemehna ka jalma-jalma anu ngeunaan atawa kasangkut kana eta perkara. Satuluyna Pak Guntur nyarita deui. Ari bejana ti palebe mah palebe teh imana teh ti belah dieu bantah ti belah kulon. Lamun are kamu sholat teh ngaliwatan heula imah padirga. Tah manehanana teh pas ngaliwat teh cenah ngarasa ti ieu ngarasa aneh. Tapi euna teh loba carita sabab meureunna keur kasarean we. Jeung keur mah deui cenah manehanana teh geus rada beurang tah arek sholat subuh teh waktu subuh meureunnan tah. Tempat marile pas balikeun teh kabeneran cenah balikeun teh geus murupui hujan anu arek nalengakeun ge cenah tah arek nanya gitu ka imahna padirga teu kebat deui wae teu jadi deui wae sabab beneran arek kaburu datang turun hujan teh eta tuluy wae balik berenang banguna ti barang subuh keneh ti dinya mah geus kaayaan teu aya waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna rada ieu caritana ieu loba seueur loba ngobrol cenah ieu loba ngadongeng dina jero dongeng gitu ya nya urang tingali urang lajeng wae gitu ya supaya terang gitu tah kumaha geletuk batuna cenah kecebur cair naon anu sabenerna kajadian ya kajadian tos wae dina episode satrasna wilujeng patepaung deui